Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka sugri para wargi, kumandir ramang mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dinten ayeuna simkuring bade neraskeun jajar carita Sunda Putri Ayu dina bagian anu kaduana. Mangga urang lajengkeun cariosna maranco. Kasugri para wargi cag urang tunda heula. Kayaan kulawarga Mang Ocid piatun jeung Putri Ayu. Ayeuna orang kocapkeun di tempat sejen. Di lemur, di deketan lemur Cimala memang aya lemur-lemur anu sejen, nyatana lemur Cijengkol, terus lemur seureuh atawa aya deui lemur Takokak, aya deui anu disebut lemur heulang. Tah, di dieu ieu anu jadi kasieun sakabeh lemur jeung sakabeh jalma teh. Di lemur heulang aya hiji paguron, nyatana paguron karang heulang anu dipingpin ku Bah Genyur, muridna nyatana si Bacil, si Braga jeung si Durmala. Kabehanana parenges taya ras-rasan, mun teu mah aya kahayang kudu we dilaksanakeun, kudu we dijalankeun. Nya urang kocapkeun di lemur heulang di paguron karang heulang. Bah Genyur jeung murid-muridna harita aya di paguron. Pok Bah Genyur harita cemarita. "Woi Bacil, Buraga, Durmala, kadar ieu sia gahed. Dewek ieu aya parentah keur aranjeun kabeh." Si Bacil, si Braga, si Durmala harita nu keur aktivitas di buruan harita dipanggil ku Bah Genyur mah buru-buru datang ka deukeuteun imahna. Harita Durmala cemarita, "Aya naon, Abah? Teu biasana Abah teh manggil ye, aya naon?" "Leres Abah, aya naon ye?" "Leres Bah, aya naon Bah?" Pok Bah Genyur harita cemarita deui. "Dewek boga arentah pikeun aranjeun kabeh ye. Geus waktuna ye urang ngaranjah ka pilemuran. Cung anjeun tiluan ngaranjah ka pilemuran. Dek lemuran mana ge bebas, anu penting mah hasil we. Cokot duitna, cokot perhiasanana, cokot we barang-barang anu penting. Kade ulah poho kudu mawa hiji wanoja anu geulis rupana. Pokona mah ulah anu goreng patut, hayang deka." "Mun mangga Bah, upami kitu mah mangga. Dinten ayeuna pisan abdi tiluan bakal miyos. Mangga Bah." Nya sabada kitu mah si Durmala, si Braga jeung si Bacil harita asup ka jero paguron terus mau peralatan perlengkapan tarungna. Bisi we cenah di lembur-lembur teh aya jalma-jalma anu ngalawan. Mun teu mah anu ngalawan geus moal asa-asa dek dihabek we cenah dipaehan. Nya sabada singkil manu tiluan harita miang ngajugjug ka pilemuran nu pangdeukeutna we ti lemur heulang. Anu tiluan harita satengah kincrid lantaran hayang tereh tepi ka lemur anu deukeut ti lemur heulang. Kabeneran anu pangdeukeutna teh nyatana lemur Cimala teh anu dipepuhuan ku Mang Tarmidi teh. Dina waktu anu gancang oge nu tiluan teh geus tepi we ka lemur Cimala. Jalma-jalma nu kaparengan panggih jeung tilu jalma ieu nyatana si Bacil, si Braga jeung si Durmala langsung harita nyerumput. Langsung harita lompatan. Malahan mah pikeun jalma anu teu kaburu nyumput masuk langsung loksok langsung ngedeprek bareng acung-acungan nyembah. Si Bacil, si Braga jeung si Durmala sok sanajan bareng jalma-jalma pangeusi lemur Cimala teh lamun aya teh mah kaparengan acung-acungan nyembah kitu ada terasa-asa yuk cedak bari teh dijejeg nepingkeun ka ngacungkengna. Jalma-jalma eueuh anu ngalawan kabehanana taluk sarieun ku si Bacil, si Braga jeung si Durmala. Pangawakanana memang jangkung badag. Aya oge seperti si Bacil mah badanna teh pendek busekel tapi da kagagahanana atuh. Sok sanajan leutik oge luar biasa. Si Braga, si Durmala jeung si Bacil leumpang gagahna ker mawa pedog menikeun ka Cing Solegreng. Sanges harita asup ka jero pilemuran. Si Bacil, si Braga jeung si Durmala teu asa-asa sup ka hiji imah. Panto imah oge teu asa-asa dijejeg. Hiup jobet kubrag. Panto imah harita langsung rajet.
langsung harita paburisat asup ka jero tengok. Sedangkan jalma-jalma anu aya di jero imah kabehanana ge eueuh wanian ngalawan, malahan mah caricing we. Lalaki ge sarua ngarampod, awawe oge pamajikan ngarampod, anak oge sarua malahan mah aya nu ceurik sagala. Ieu mah teh harita bagbrig-brug lantaran si Batil si Braga jeung si Durmala teh ngaranjah ka imah teh sok hiji-hiji, bareng tiluanana asup ka hiji imah. Terus harita arasup ka kamarna pengisi lemur, nyokotan duit, nyokotan perhiasan. Anu kabeneran aya mah kacidabungan pisan, tapi lamun eueuh wah diacak-acak kabehana oge. Paparabotan di dapur dijejekan, dikadekan. Manikeun kabong brang kabehanana. Pengisi lemur anu kaparengan apaleun yen aya nu asup ka hiji imah cenah langsung harita bebeja ka Pak Tarmidi teh. Mang Tarmidi atawa Mbah Tarmidi kaceda kagetna. Buru-buru harita keluar ti imah jeung si Adeng. Sedangkeun bisa mah harita aya di jero imah teu wanian kaluar. Wah, ulah kemana-mana cacing dirinya. Kula jeung si Adeng ieu di kaitu. Nya, moal kemana-mana abi mah. Sok we kaitu, sing hati-hati abah. Aya. Tarmidi harita jeung si Adeng geudig lumpat ka hiji imah anu keur diranjah ku si Batil si Braga jeung si Durmala. Jalma-jalma harita ngakimung di buruan imah anu keur diranjah teh. Tapi sok sanajan ngagimung oge saoreh mah aya nu cing kaleos sing kereles lantaran sieun lalumpatan ngejaruhan eta tempat. Aya anu kabur ka sawah, ka kebon jeung ka mana-mana we anu penting mah nyawa cenah salamet. Da ari barang-barang mah teu boga anu berharga seperti emas jeung duit mah sok dibawa we sok dipesakan. Di imah mah ngan kari paparabotan imah we. Teu lantaran Mbah Tarmidi sareng si Adeng teh tepi weh ka imah anu keur diranjah teh. Korobok we eta. Tarmidi teh cumarita. Weh, saha nu jero? Si Batil si Braga si Durmala lain. Sok buru ka dieu. Ulah kegituan lah sia teh. Unggal poe dengan ngaranjah pilemuran weh. Kudu paham jeung ngarti atuh. Ieu neangan duit teh, neangan pakasab teh herese. Sok keluar sia. Jeung dewek tarungna. Ulah ieu mah jeung jalma teu bisa naon-naon sok ka dieu keluar. Ngadege aya anu cuma di tasamunel kitu. Culung. Si Batil si Braga jeung si Durmala harita keluar ti jero imah. Celing tiluan harita parancu nangtung di hareupeun Tarmidi jeung si Adeng. Si Adeng harita bingung kudu kumaha ngalawanan oge sedengkeun batur mah mawa pakarang ari manehanana aya mor. Mbah Tarmidi mawa bedog mah ngan teu panjang bedog setok eta oge palagi nyadap. Dina palebah dieu mah si Adeng kudu mikir kudu kumaha carana ieu ngalawanan si Batil jeung si Braga katu si Durmala. Sedangkan babaturan-babaturan oge luak liek teu areueuh, para pemuda teh areueuh ting kamarana. Si Bebon si Ido jeung si Sodik teh ting nyumput meureunna teh katampo batang hidungna acan. Jalma-jalma harita memang araya di tukangeun Tarmidi kolot-kolot jeung aki-aki gitu ge. Anu pangwanina we jigana aya di tukangeun Mbah Tarmidi, sedangkeun anu teu wani mah wah jiganana teh geus arareueuh, geus kalabur ting kamarana. Teteh lagi ninganan aing wani nang tangka orang oi. Kan imah urusan aing. Mundur heula maneh Braga. Bacil, imah. Keun we bagian dewek imah. Sok atuh sia ti Durmala. Dewek oge geus nyaho kana ngaran anjeun. Ngaran anjeun memang geus terkenal. Di dunia persilatan mah, dunia kejahatan mah geus nyaho dewek teh. Sok maju. Mbah Tarmidi bener-bener wani dina waktu harita nandonkeun Jawa pikeun ngalawanan si Durmala jeung dua baladna. Si Adeng harita culak cileuk harita buru-buru manehna teh mundur pikeun naon pikeun neangan pakarang seperti halna katepel jeung pasar atawa panah. Da tadi teh can kaburu nyieun pasar jeung panah jadi manehna rada bingung pikeun ngalawanan si Durmala, si Braga jeung si Batil. Hei, sangaran anjeun teh euy. Sebutkeun gedewek. Tarmidi teh lain, popola murid Cimala atau lain ya? Benar. Kula teh nu katelah Tarmidi teh. Sok Durmala maju.
Tong asa-asa jeung dewek mah. Nepi ka paragat nyaman lagi sok maju. Sok lah mun kitu mah. Urang tangtukeun sa di antara urang anu bakal kasoran. Ane meureun ari eleh mah damal ka mana? Maneh teh bakal kojor teh ya. Teu sieun kojor dewek mah teu. Mun ti amal dina poe ayeuna aing kojor teu naon. Anu penting mah ngabela rahayat lemur Cimala. Dek getihan atau henteu, dek paragat nyawa atau henteu, sok maju. Montong loba babacot yang dewek mah. Oh maju. Oke, kalau begitu. Dewek nek maju lah. Nek maju ngalawanan anjeun. Tak ada yang serangan dewek yo. Ya, corilat harita. Si Durmala harita langsung narajang ka Bah Tarmidi. Bah Tarmidi harita dua panona tegular killer lantaran nempuh gerakan si Durmala anu kacida cepetna. Hiuk berkatuhar tengah blesur kana badan Tarmidi nyatana kana gadona, tapi Bah Tarmidi harita mah nempo kana gerakan si Durmala. Buru-buru harita mundur ka tukang dua lengkah, keblos. Leungeun si Durmala harita milepas. Dina kayaan sarupa kitu harita. Suku Tarmidi harita ngajejek kana sukuna Durmala, tapi Durmala oge geus apaleun geus rancing geus buru-buru harita diadukeun jeung sukuna hiuk rugdas. Tarik deug Bah Tarmidi harita ngdalik deug ka tukang. Dia tela anjeun teh ayaan oge yeuh. Hiat sabrut harita Durmala narajang deui. Hiuk beureup katu jeung kencah harita sing salabarkeun anggota badan Tarmidi. Bah Tarmidi harita papalicatan nyingkan kana serangan Durmala. Tapi bekila mah da keukeuh we Bah Tarmidi teu boga ilmu silat anu mampu ngalawanan Durmala. Tetep we akhirna mah harita tanggelan Durmala keuna pisan kana cukang irungna Tarmidi. Hiuk jebrot cilwet. Tarik deug. Bah Tarmidi harita ngandalik deug ka tukang. Saterusna mah harita mancuk tentang tunganana. Tina irungna harita ngabulahi getih lantaran hanteman si Durmala teh rada tarik. Tong asa-asa Kang Durmala, padaran kitu mah gunakeun bedog eta. Bener, Durmala kitu mah padaran nya padaran. Si Batir jeung si Braga harita ngojok-ngojok sangkan buru-buru si Durmala teh modaranna Bah Tarmidi. Jalma-jalma anu nyaksian harita teu bisa kukumaha jeung teu bisa mantuan ngan kitu we papolohokan lantaran sieunneun atuh ku si Durmala jeung dua baturna. Malahan mah aya anu sing kolesed les leos berbang lompat. Anu aya di dinya teh atuh ngaran saurang we nya teu Bah Tarmidi. Si adeng oge teuing ka mana, si adeng harita neangan heula papakarang pikeun ngalawanan si Batil, si Braga jeung si Durmala. Ada serangan dewek Tarmidi. Hiya! Corilat. Ayeuna mah si Durmala ngagunakeun jurusna. Hiuk. Dua sukuna sing salabar harita kana anggota badan Tarmidi. Hiuk sukuna ka hareup. Leplos. Sukuna tukang harita muter. Hiuk. Los. Bah Tarmidi harita mundur semua lingkah ka tukang. Dua serangan teu keuna. Si Durmala makin penasaran. Hiuk julang harita. Durmala narajang sukuna harita lempeng kana dadina Bah Tarmidi. Dina waktu harita Bah Tarmidi neungeul sukuna Durmala. Hiuk cekok. Durmala harita ngacarig deug mundur ka tukang. Tapi Bah Tarmidi oge harita leungeun katuhuna teh kekerepengan lantaran naon? Lantaran sukuna Durmala teh teuas. Lu kitu mah naon atuh. Sok maju deui. Tarmadi, yo maju deui. Bah Tarmidi harita manehanana mikir kudu kumaha sangkan si Durmala bisa dirubuhkeun ku dirina. Mangkaning manehanana mah teu boga pakarang anu gagah kitu nu sakti. Ngan saukur bedog teh bedog pendek. Serepet Bah Tarmidi harita bedog ngagunakeun bedog stokna. Bedog stok palagi nyadap teh atuh pendek. Beda jeung bedog anu panjang. Serepet Durmala oge harita ngagunakeun bedogna. Teu asa-asa seprut harita narajang. Bedog harita tojoskeun kana dadak Bah Tarmidi. Puguh Bah Tarmidi teh harita kaget jeung di ngalenyap. Buru-buru harita takis ku bedogna. Hiuk belontrang.
Tapi lengan katuna Batar Madi harita ngageter lantaran si Durmala manggunakeun tenaga lapis, sedangkan Batar Madi mah harita teu ngagunakeun tenaga lapis eta bogaan jurus-jurus acan. Kitu oge nyingkan sakabeh serangan Durmala teh ngan saukur ngagunakeun tenaga luar. Untung manehanana teh encan kakeunaan ku tenaga jerona Durmala anu rosa. Hyuk 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 hyuk. Bedog Durmala harita dikupakapi kana badan Batar Madi. Batar Madi harita papalicetan sangkan bisa nyingkan kana serangan Durmala. Tapi bukti lama kekewe setiap ngeplentrang padu teh keper wae. Nyanu antuk nama bedogna Batar Madi teh harita ngaceleng ting ka mana. Hyuk belentrang, celeng. Bedog Batar Madi harita ngaceleng. Batar Madi harita pias koneas dina waktu harita anu kapikiran kumanehanana teh nyatana pargat nyawa we eueuh deui da atuh. Geus pati we meureunna dikira-kira mah Batar Madi teh bakal pargat nyawana dina waktu harita ku si Durmala. Lamun geus kieu kumaha sia sok. Yo, dek kumaha yo. Iya podog aing bakal maragatkeun nyawa anjeun Batar Madi. Mang Tarmadi. Baiklah disebut abah dek amang oge. Pokona mah sagedeng dia bakal modar ku leungeun dewek. Buru atuh bodarangan teu ngomong wae Durmala. Bener Kang teu ngomong wae atuh buru lah. Lila teuing ya. Si abah ieu bisi kaburu ngamak. Oh, tenang heula atuh. Hiat, sebrut. Durmala harita nyelbrut. Lompat harita dengan kecepatan gerakan luar biasa. Bedog harita nyurungkui, bedog harita ngablesur kana dadana Batar Madi. Batar Madi harita ngalenyap. Manehanana di waktu harita ngahindar ka mana-ka mana oge. Bakal kakeunaan lantaran kecepatan gerakan Durmala teh kawilang kesit oge. Setik dia eta bedog teh bakal kena kana dadana Batar Madi anu belah kenca. Tapi harita hiuk. Belentrang harita aya bedog nakis kana seranganna si Durmala. Tetela adeng geuningan geus aya kadinya berjeng bawa bedog panjang. Ting ti mana bedog panjang teh ting menangi nyeumeurna ti tetangga. Ngajadikeun harita bedog Durmala teh ngoleweng ke belah kenca harita. Tapi bedogna Durmala teh masih kena dicekelan we ku Durmala. Nu antukna mah harita diadukeun deui jeung bedogna adeng. Hiuk belentrang. Batar Madi harita mundur ka tukang. Si adeng harita ngarangseu ka hareup. Tapi da sarua adeng oge tebogan jurus-jurus anu handal. Eta mangan saukur make tenaga luar. Setiap bantruk harita teh jeung bedogna si Durmala karasa ku adeng oge ngageter leungeun katuhna. Sia ngaran sia cucunguk. Ikut campur sia. Saha sok sebutkeun. Ngaran gula mah adeng. Sok lah. Teu kudu nyaho atuh lah. Jeung naon da teu penting atuh ngaran gula mah. Sok maju deui sia teh lah. Durmala, sok maju. Kula mah teu sieun deui, sok. Rek payah dina, payah ayeuna ge teh naon, aing mah teu sieun. Pangkawaras ya. Ya, culung harita. Durmala narajang deui seperti tadi bedogna dikadek-kadek dikopakapikeun badana si adeng. Tapi si adeng dina waktu harita mah kesit oge nya setiap bantrokan kakuatanana Durmala atau setiap bantrok dua bedog harita adeng usuk mundur ka tukang malahan mah karasa bake keper we leungeunna. Hiu belentrang. Dina kayaan ngablentrang bantrok harita katampo dadana si adeng harita teu kajaga. Antuk nama hiuk suku kenca Durmala harita ngacejek kana dadan adeng. Hiuk cebrot cengkang kedebut. Adeng harita teh meubet kana taneu. Korejat adeng harita hudang deui. Tapi kecepatan gerakan Durmala teh harita geus teu bisa diketuturkeun ku panonna. Bedog harita nyurungkui dek nojos kana dadana si adeng. Tapi Batar Madi oge dina waktu harita teu cicing. Hiu. Harita sukuna Batar Madi najong kana leungeun katuhuna Durmala anu dipake nojos dadana adeng. Hiuk cekok. Untung harita bodogna ngoleweng di kabelah kenca. Si adeng buru-buru nyingkahan kana panerajangna si Durmala mundur ka tukang semoralengka. Bajirim harita tetep bajirim nyatana si adeng jeung Tarmadi bapa jeung anak harita mundur ka tukang. Barjeng napas mangos-ngosan malahan mah pias konias. Da lamun teh mah salah perhitungan weh dirina teh bakal binasa. Sedangkeun imah anu tadi diranyah teh ya. Jero imah harita anu bogana ngleprak we kolotna atawa salakina jeung pamajikanna ngeleper. Anakna geus sarua ngeleper. Malahan mah beki lama eta anakna teh anu leutik keneh teh teu inget ti bumi alam bakat ing kusieun.
Sedangkan indung bapa nama henteu nebikeun ka pingsan mah, tapi kitu we nglapar bakating ku sieun. Zaman Nurmala lila anjir ngelawanan dua sigi gewas lah. Kudu week. Si Braga harita ambekeun. Cilung. Si Braga harita loncat ka pakalangan tarung. Jadi ayeuna mah tarung teh bakal kabagi dua. Si Braga harita teu asa-asa curilat harita teh mindo kana dadana Tarmadi. Tarmadi harita ngabendung ku ulengan katohuna harita. Tapi bantrokan wakakuatan teu saimbang anu antuk nama Hyuk. Kedugdas, bulatok harita. Lengan Tarmadi harita anu katuhuna potong akibat bantrok jeung lengan katuhuna Braga anu pake kakuatan rosa. Korowok we bah Tarmadi harita ngakuak. Dalig deg debut bah Tarmadi harita ngakedebut kana taneuh. Si Adeng harita kaget buru-buru harita nyamperkeun. Buru-buru harita nyamperkeun ka bah Tarmadi ka bapana. Tapi siat-siat bodog Nurmala harita antel kana beheungna si Adeng. Si Adeng harita teu bisa kukumaha. Sia bakal modar ku dewek dina poe ayeuna Adeng. Cok. Dek menta naon ayeuna nu terakhir. Si Adeng harita teu cumarita, jantung dadak digdug kenceng. Bah Tarmadi oge teu bisa kukumaha leungeun katuna geus potong. Ngaplek we harita tina semet sikuna. Dina kayan kitu harita aya anu ngolepat kadinya atau anu datang kadinya hiji tangtungan awewe harita. Teu asa-asa eta awewe teh mawa tumbak teh ya. Mawa tumbak anu meunang nyieun Adeng harita. Dibabukeun harita kana beheungna si Nurmala jeung si Braga. Lantaran nyerangna teh ti tukang. Teu asa-asa hiuk cebet. Puguh we si Nurmala jeung si Braga teh kaget. Si baci anu nempo teh tadi teu kaburu ngabejaan si Braga jeung si Nurmala. Da ceuk angkeunna mah moal nyerieun kudu kitu mah. Tapi kabuktianna mah Allah. Duanana harita ngaguak lantaran karasa nyeri. Eta tumak teh geuna pisan kana beheungna. Buru-buru anu duaan teh harita malikeun badana. Tetela di hareupeun teh aya hiji tangtungan awewe anu katelah Putri Ayu teh. Sang harita bau bangke kaambeueun ku si Bacil, si Braga jeung si Nurmala. Si Braga, si Nurmala jeung si Bacil harita mengpekan irungna lantaran eta bau bangke teh menikeun ka nyengat pisan kaambeueun ku manehanana. Wedan teh aya wanoja macem-macem nu kieu mah ye. Kudu dialungkeun nu kieu mah ye kawahangan ye. Sangkan modar nu kieu mah. Bodor Gang, nu kieu mah ye ngaganggu ye cucungug ye. Alah, aing teu nyangka bisa nyeri anjir. Dibabuk nu kitu, elah. Hati-hati Kang, eta awewe teh cipertina mah bogan ilmu tah. Hati-hati sok ah. Sedang betiluan. Culung. Anu tiluan harita ngahaurup ka Putri Ayu. Si Adeng dina waktu harita cileung loncat ngadeukeutan ka Putri Ayu. Si Bacil, si Braga, si Nurmala harita langsung nerajang. Hiuk. Podog harita cingkolepat, tilu podog harita cingkolepat. Dek ngalah teh kana naon? Kana dada atau kana beheung atau kana sukuna. Puguh we. Si Adeng mah harita teh sieun lantaran naon? Lantaran kecepatan gerakan si Bacil, si Braga jeung si Nurmala teh kajeun gancangna. Nyaku lantaran sieun atuh. Si Adeng mah harita burang bang we lompat ninggalkeun eta patempatan. Sedangkeun Putri Ayu harita ngabendung atau nakisan ku panah teh. Hiuk belantrang. Panah harita dipake nakisan kana sakabe bedog anu ngablesur kana badana. Memang luar biasa. Sok sanajan eta panah teh dijieun tina kaye, tapi mampu ngabendung kana sakabeh serangan si Bacil, si Braga jeung si Nurmala. Hiuk belentrang. Kabehanana harita ngabelentrang ditakisan ku naon? Tumbak teh ya. Pangkawara ieu jelema, titila boga ilmu silat ieu jelema ya. Urang lumpuhkeun euy. Hayo, lumpuhkeun. Si Braga mari komando sangkat buru-buru ngalumpuhkeun eta wanoja anu katelah Ayu, Putri Ayu teh ya. Bener kudu dilumpuhkeun euy. Hayo tikung, cilung. Harita nu tiluan nikung. Ti hareup
Si tukang jeung tegigir. Si ada yang harita anu geus lumpat teh ngadeukeutan deui. Papa nama diantepkeun bae bare jeung humarurung. Lantaran nyerina kabina-bina. Euleuh. Waktosna kaum dangu. Insyaallah dan anjing urang teraskeun dina bagian anu katiluna. Urang kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.